Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu gelarna Warga Binaan Jago Sisingaan. Warga binaan di Lapas Kelas 2A Subang mibanda kaparigelan dina mintonkeun seni sisingaan. Cenah eta kaparigelan teh hasil tina latihan di jero lapas. Nu salah sahiji udaganana nyaeta pikeun nyinglar riributan di jero lapas. Nu maher milu midang dina seni sisingaan di Subang, horeng lain wae seniman atawa ahli seni bae. Pangeussi Lapas Kelas 2A Subang oge tetela maher milu midang dina seni sisingaan. Cara anu dipidangkeun anyar-anyar ieu harita warga binaan lapas nu kajiret ku rupa-rupa pasoalan hukum teh mintonkeun kabisana dina pidangan sisingaan. Maranehna milu rarengkenekan luyu jeung wirah mawaditra nu mirigna. Tabeuhan khas Sunda. Kitu teh bari teu cicing, metakeun atraksi dina rupa-rupa gerak. Susi Susilawati Kakanwil Menkumham Jabar nu ngahaja nyaksian eta atraksi warga binaan di Subang. Nyebutkeun ngarasa reueus mirenceuh warga binaan Lapas Kelas 2A Subang mibanda ka maher dina seni Sunda. Nurutkeun Susi, eta hal teh alus pikeun nyinglar riributan di jero lapas. Jeung bisa dijadikeun marga geusan ngarakeutkeun hubungan antara patugas lapas jeung warga binaan. Eta hal oge bakal gede mangpaatna upama warga binaanna geus kaluar ti jero lapas. Pina mung sakitu warta anu kersa ku simkuring didugikeun ka saderek sadayana. Mugia ieu warta mangpaat kanggo saderek sadayana. Hurip Sunda.